Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Sabtu kaping 11 April 2026, masih dina surat Hajj ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sa'nyana Gusti Allah Subhanahu wa taala yudakhilu bakal ngasupkeun Allah dina yaumil kiamah, bakal memasukkan apa alladzina amanu ka jama-jama anu iman. Jadi bakal dilebetkeun jama-jama nu iman wa amilus solihat jeung nu sok migawe amal soleh. Kamana dilebetkeunana jannatin tajri ka sawargana Allah, pirang-pirang sawargana Allah. Sanes hiji jadi jannatin mah seueur pirang-pirang sawargana Allah, tajri anu ngalir tina eta sawargana Allah min tahtiha tina hanapeun patamananana atata pepohonanana anharu pirang-pirang walungan, sungai-sungai atawa susukan anu eta teh aya sungai tawar, sungai madu, sungai susu, sungai arak jeung sajabana. Satrasna innallaha sanyana Allah Subhanahu wa taala yaf'alu midamal Allah ma yuridu kana naon perkara yuridu nu dikersakeun ku Allah dengan kehendaknya Allah. Satrasna mangkana sahajalma anu bukti yadunu anu bukti boga panyangka. Jadi ieu teh dikhususkeun ka jalma-jalma kafirin Mekah, musyrikin Mekah anu benci ka Rasulullah, anu henteu hoyong nuturkeun kana ajaran Kangjeng Nabi Muhammad. Manehna yadunu boga panyangka Allah yang suruhu Allahu, kana yen sanyana yang suruhu moal nulungan cenah kitu. Sahahu ka Kangjeng Nabi Muhammad Allahu Gusti Allah. Moal cenah ceuk manehna jama-jama kafir mah moal menulungan. Fid dunya di dunia wal akhirati jeung dina poe akhirat. Ceuk jama-jama kafir nu musyrik waktu sarita Allah mah moal nulungan cenah ka Kangjeng Nabi Muhammad. Marge eta mah da saurna teh jijieunnan Kangjeng Rasul, tah kitu kebencianana jama-jama kafir waktu sarita. Balasanana kumaha jalma nu kitu saur Allah? Fal yamdud kudu digantungkeun naon bisababin kana tali anu panjang illa samai kaluhur ka langit. Summa tuluy eta tali teh yaqta'u ditalikeun kana beheungna, yaqta'u mutuskeun kana napasna, gantungkeun eta jelema nu kitu mah. Sabab nu kitu teh jelema anu jahat anu nyieun karuksakan di muka bumi. Fal yangdur mangka perhatikeun. Hal yudhibanna naha bisa ngaleungitkeun kaiduhu kana tipu daya itu jama-jama mayugidu kana nyieun marah jama-jama muslim jeung mukmin. Jadi eta kata-kata anu kitu teh membikin marah umat mukmin jeung muslim. Jadi bisa teu ngahilangkeun lamun terucap eta kata-kata kitu moal bisa. Anger umat muslimah ngarasa kasinggung hatena marah sabab Allah mah eta mah anu maha nulungan ka sahabae ka jalma mukmin jeung muslim kalebet ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saterasna kapredi. Jadi umat-umat kafir waktu sarita boga panyangka yen Allah mah cenah da moal nulungan ka Kangjeng Rasul, sehingga umat muslim waktu sarita marah anu hese dileungitkeunana eta marah. Saterasna wa kadzalika jeung kitu pisan anzalnahu geus nurunkeun kami hu kana ieu Quran ayatim kana pirang-pirang ayat anu sampurna sadayana tos dilungsurkeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad komplit sempurna.
Kanggo naon eta teh bayyinatin penjelasan hukum, penjelasan sejarah, penjelasan sadayana oge komplit na Quran mah. Kimia, fisika, matematik, aljabar, biologi, sadayana oge tos aya na Quran. Teu aya anu nyesa komplit jeung sampurna. Saterasna. Wa annallaha jeung sanyana ari Allah Subhanahu wa taala yahdi maparin pituduh Allah, maparin hidayah Allah, ma yuridu kasahabae jalma yuridu anu dikersakeun ku Allah, anu dikehendaki ku Allah. Jadi lungsurna hidayah teh eta teh pangersaning Allah Subhanahu wa taala. Urang dipasihan pituduh eta teh kersaning Allah. Jadi sadayana oge kersaning Allah Subhanahu wa taala urang mah ngajemput jeung ikhtiar kana eta dongkapna hidayah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah dinten ieu dinten Sabtu insyaallah patepang deui engke dinten Senin dina waktos sareng gelombang nu sami mugi sarehat sadayana kalian tiasa patepang dina waktos anu sami. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.